Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih bersama kami di Lintas Jati. Deteksi dini penyakit tidak menular yang terselenggara atas kerjasama Posyandu Bunga Sakura II, UPT Puskesmas Tarogong, juga Klinik Utama Jantung Hasna Medika Garut disambut antusias warga. Jenengan desa Ibu Eti naon? Rismawati Usia sabar ibu? genep 7 Genep 7 hari anu karaos naon ibu teh? ayeuna teh nuju karoso teh ngalamun sareng puyeng Saur dokter kumaha saur? tapi tensian janten naik ting ayeuna teh sate yang dinten ieu teh kawita mah kirang tensian teh janten naik janten pangetan luka ieu bener kaget ya. Sabaraha tensi ibu? 160 160 ali darah ibu, jantung jantung mah alhamdulillah sehat ayeuna lawan. sing sehat salabina. Amin amin amin. Jenengan teh saha? Koswara Usia sabaraha Pak? 70 genep 70 genep ari panyawat nu karaos naon? jantung. Namanya saatosna naon pamariosan di Pasian Lanongan teh. Namanya mah teh aya keneh nu ti payun itu ti Hasna. Mohon kumaha ayeuna masih keneh karaos? Teu ayeuna mah terus mendingan raos pisan ayeuna mah. Alhamdulillah sing sehat salabina Amin amin.